Naon ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Andi Zakira Nirbita Aner di SMA Negeri Hiji Bekasi di kelas 11 opat hiji. Bade ngabacakeun Fikmin anu judulna Poe Salasa. Fikminer Rameli Agam geus taunan ngalangan li tarigu ka toko Jaya teh. Di zaman apa aya keneh di mangsa sok nunutur apa balanja tarigu nu maneh markiran di toko Jaya teh Mas Joko salila tepung jeung Mas Joko sok angger nyari tanah pajar mun poe Salasa mah bebenangan ladang markiran teh tara nyempon keur setoran duka kunaon salami markiran di dieu ninggandit dan Salasa masuk tekor wae pokna kitu jeung kitu we dongengna teh ngeunaan unggal poe Salasa nu meh sepi nu parkir di eta ruko kadienakeun kuring arang panggih jeung manehna da ayeuna mah geus aya pagawe khusus pura balanja tarigu. Basa hiji waktu kuring nu balanja kasampak teh tukang parkirna lain Mas Joko. Ari Mas Joko kamana cekeng kanu boga toko tarigu. Mas Joko mah geus maot poe Salasa kamari cek manehna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Cepi.